guys, camping teh jadi ya mah. Areueuh kamarahananya. Nah, tes orang naon geblok di jero. Nah, naon? Poek lu. Ah, pantoy mo, pahingan poek. Saya teh kenal jero. Tapi usah saha. Bawa bangsa ki mah. Saya teh ngayau teh. Wah, tengah jauh. Buah bener bangsa dia. Weh, saat jero tak? Weh, Si masker naon teh? weh, saat jero tak? Nanyakeun deui. Weh, jawab. Ucing. Naon? Saat jero? Urang ucing. Oh, ucing. Ucing teh ngaprak jeung labu sagala. Cing kudu labuh sagala deui aing teh. Untung si Mas teu apaleun aing labuh. Lamun apaleun wah dibeja-beja ku si eta mah. Hujan deh ya. Si Mamang kemana ya? Nah ucing bisa ngomong. Iya mah, serten labu segera ngegawean orang serten mah. Duh, enak mah abang besar geus teu mangrupai kan. Geus teu puguh cecekelan. Tapi kan ulah tarek olahraga. Urusan labu si RT ngegedebut pada urusan orang, terpenting. Mending olahraga deui. Mananya? Kok cek tukang celok arah raya di dia. Tapi areueuh. Bau naon ieu Si abang keur naon di dieu? Bau naon teh? Ieu ge sampah. Saya Bang, ini bang, itu bang. Bang kayak kieu bang. Otakna bang, lamun diiditan bang, ke sesengitan. Nah emang, ngeleleh ke abang? Ngeleleh ke mana ke abang? Nyanyi lagi abang ayeuna tukang sampah. Hargaan atuh mang. Abang teh geus membersihkan kampung Bojong Sere. Masalah bau mah. Bener emang Abang bau Abang karek kaingetan. Abang teh geus pesen parfum. Poho teh dipake. Tah. Dua-dua parfum dua-duana pokoknya mah. Hiji-hijina ieu teh. Mang,
Tong salah pilih ya kan parfum teh. Pilih parfum dua-dua, memang tiada duanya. Mang, tengah jodoh gue betul. Suguhan kopi abang, kebulusan. Dipikir-pikir hari orang dek mananya barang bawa loba kieu. Mang, beneran. Abang daya hayang batur ngobrol. Ngomong-ngomong di mana rurusuhan? Eta jeung bari nage naon geus ditutupkan kene teh beungeut ngaledek ka abang. Bener gitu tukang cilok teh nuduhkeunna di dieu. Tapi areueuh kamarahananya. Abang rek ini teh lah. Ampun seroot. Bener mang di dieu mah. Bang, kata sampah mau dibawa. Ada bener. Bang, riweuh mang ini. Ya, assalamualaikum. Nah tempatnya mana kieu. Nah cik anu teu kaurus ya mah. Dipikir-pikir mah asa kareueung ya teh. Asa jadi nu gelo ya mah. Datang ka imah kieu. Bulu punu ke asa jadi jaraceng kieu. Mending balik ayeuna mah. Bae teh jadi camping gitu. Nah saya nu bau ya teh. Nah dan teu urang mah. Untung si Mas teka jero aing labuh ti parane. Teu apaleun mun apaleun si Mas. Aduh aing wirangan. Si RT labuh tinu parah. Orang beja-beja kayak menang 2.000. Wah iya gitu nu bau teh. Lain tapi iya lain. Iya lain. Iya lain ting kelek. Iya mah bener asa beki keung ieu mah. Boboa ya curik tai ieu mah. Lain jurik tai wa di tempat ya teh sok aya nu miceun limbah. Bisa hayang nyaho tah ieu jeremana. Wah bener ieu mah kudu balik ieu mah. Aya curik tai ieu mah. Tai ieu mah. Pak RT, ini penuh parahnya. Siapa gimana deh? Kan biar Pak RT ngomong labuh tinu para beja-bejaan. Aing geus ngomong teh di apik-apik aing. Bari jeung susul rumputan nyeri ge. Ieu budak leutik biji di mana deh. Yang di beja-beja mente sih kurang bere duit 2.000 heuh. Jempe satu di beja-beja. Non 2.000, 20.000 atuh harga minyak dinaik. Eta si kehet budak-budak lurus tunyung sia. Dibere 2.000 hayang 20.000 sia teh. Yuk beja-beja kumaneh? Aduh. Alas ya. Budak zaman ayeuna leutik-leutik geus beuki duit. Minta 2.000 hayang 20.000. Lu bisa saha euy. Ayo Im. Kamu saha Im? Sok tuh Im. Lu mau saha? Sok dulu mana teh? Si Mamang ka mana? Itu Mang ka tempat naon, Mak? Si Mamang naon ka dieu mah atuh? Im, tong beta tanya wae mana mah. Kalau mau penduaan Mamang malah ieu. Naon eta, Mang? Ulang minum bareng ieu. Wang, didinya menyonton teu balik. Punten pemirsa, jangan ditiru. Hanya untuk adegan saja ini mah. Pengusaha saha ieu. Di mana, Mang? Nah, Mang, aya tulisan alkoholna 60%. Mang kita miras? Mau urang mah. Mang miras mah. Naon kikituan, Mang? Im, penduaan Im. Udah mulai nyawa. Ulah, Mang, gitu mah, Mang. Ada mau dibedakan ke sini ini atuh ya. Mang, sini nih malah apaleun bisa dibobodo. Lah Gusti Allah mau bisa dibobodo atuh, Mang. Im, atuh da inuman ieu mah ciherang tuh Im. Emang ngeueuh gelas. Tuh. Hah? Sagara Im tinu kulkas.
Air tawar? Heureui wae. Mang, ai kali teh sebenarnya naon sih? Tah ya Im, mamang teh api obrolkeun Im. Im, mamang rada mules Im. Jeung asa lieuran kieu Im. Ah, teu kuat Im. Ada gua heula Im euy. Mang. Terus gitu. Si mamang mau minum iya gitu. Mules teh. Kamu punya kieu ieu mah. Si RT kolot-kolot labuh tinu para. Naon Ji, serian sorangan? Itu si RT kolot-kolot labuh tinu para. Bieu Ji. Heeh. Alah, lucu Mangka ditu nang tanyakeun Ji, sing serikeun heuh. Heuh, siap atuh Ji. Mang, beli lo. Im, karnaon ya dia Im. Kapan tadi ku mamang diajak ke dieu? Teu keung Im cicing di dia Im. Heeh, mamang dieu ge ah. Ayo. Nah, tadi teh mamang teh niat rek ngaji ailan boim. Dinu keresek tadi teh ngisian cai atah. Dibuka masih aya segelan Im. Wah, buah asli ya mah Im. Tuh Im. Itu mang. Eta mah asli miras, mang meureun. Asli miras atuh. Tapi ngeunah Im. Si Im. Si mamang mabok ya. Loh Im. Laik ya Im. Mamang teh jangar Im. Tuh kuda Im gelompatan Im. Im. Mungkin panadol Im. Mamang jangar Im. Sumang mah ai keur cager di lieur-lieur geura. Ai keur lieur hayang diobatan, hayang cager. Mabok Im. Im teu keren ah. Aduh. Cangkeng karasa geus kolot mah labuh dinu itu mah nyeri kieu. Si RT mah aya wae labuh hareupeun budak atuh Aji. Aduh, si Aji yang serikeun. Si RT na keur mencetan tulang naon teh tulang pinggang urang teh Mang, abang mah geus begini tah. Balik. Atuh Im, nitip hiji deui Im. Ah, bener nih si mamang mah geus kecapruk. Kadu yang serikeun. Hayang kawalat sa teh. Yang kadua mencetan. Aing nyeri cangkeng Jupri, aduh. kunaon atuh Pak RT? Matak teh ring sekolot mah cicing we tong trukal tarekel kana para atuh. Nitah we manarek mah. Cek saha ari maneh urang labuh tinu para. Mah urang kamari. Seleksi Persib urang kita kamari tah. Persib. Nah, Persib dari mana kolot gitu teh? Lainna umur 20. Ari maneh teu percaya. Urang kamari teh. Aduh, di seleksi pemain Persib aing teh. Teu percaya urang mah teh. Be, ari ngobrol jeung barudak kamari ieu mah da moal ngarti. Maneh apa Haji Umuh? Apa? Haji Bani apa maneh? Heueuh apa? Tah, geus kieu jeung aing teh tah. Naon babaturan? Hai babaturan mah lain geus kieu we aing mah. Ah, bener teu percaya mah nya jeung aja umuh kieu. Maneh mah nya moal ngarti budak kamari ieu moal. Lieu jeung si RT mah teh, enggal damang we nya teh. Heuh, nuhun Jupri. Kemana? Awas atuh Pri ya. Kemana? Iya mah tuh nusuh. Di ka RT. Naon ka si RT? Itu angkat pokoknya itu di ka RT heula. Naon? Tuh si RT tuh. Aing mana kemana tuh diboim rurusuan segala. Aduh. Alah cangkeng. Aduh. Nah, jago dari RT nahabet ngahalangan. Ya ambil laporan teh. Laporan naon ari mana jeung rurusuhan deh. Itu teh si mamang mabok. Opong ngaso. Si Mamang mabok. Heeh. Nyeri. Ada nyeri kieu. Aduh teh ini drama pisan. Hayu teh, hayu. Dede. Kunaon teh? Bisa teh.
nyeri gitu aduh cangkeng nyeri aduh boy nah aduh dah si Cik mana aduh itu mah lebih penting si mamang mah ya. iya itu bisa saja aduh Baik di aku deh. Ini sekolot atuh da teh. aduh nyeri aduh cangkeng aduh Alah anjir, kolot ge berat teh. Pisan teh aing anu mah ka tukang pencet teh. Ini ke si mamang heula, lebih penting si mamang mah. Si tukang pencet teh aing. Si mamang heula. Mung. Teh. Sorangan-sorangan we asik. Aduh. Kacida siapa? Kakolot. Aduh jadi aduh. Kieu aduh pemajikan teh. Are you ready? Kadaria urang ngariung omat nya